Ingat kulai ima alal hak lain dongeng fiktif. Bener aja kula mah kula pesantren ka Banjar. Pan macul di Banjar. Macul haju ieu ka pacul. Meureun wiridanna poho hari teh. Teurak. Teurak. Waduh, bacocor cek urang dieu mah. Getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu. Lah, sapira kena pacul kan, seetik congo pacul. Tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui. Nah, kabel para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh ku sebab urang sedekah ku sebab urang peduli Allah teu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bab dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton ai prak ka sorena Bogor belah dieu haju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakoba mobilan sing Arab imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga. Alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Cagalah yang nyawas ya eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo siap mobil sing Arab harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aing sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak Masya Allah hayangnya wahinana dunya tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain sia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh mantak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus mah ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae terus sia seuri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah dia aku mun masih kene urang ngaku belah berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nu saha maka di aku ku sia hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya teu aya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh
nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah diaku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokot janu Allah ieu rampang piributeun teh rampang nasaupna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasanna syariat mendak jelema lamun nasaup bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasawuf eta ge syariat blow on ai kaedah lo geus jarah kabeh ge ieu bade blow on keun bae geus kurang sebab naon syariat bae henteu nasawuf atuh mikiran zahir bae nasawuf bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan karena teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah asa sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah nasawuf mikung teu kos kitu bentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna nah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang adapun hajugu Allah disampaikeun meta matunu Allah ieu ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge teu make modal tuh nya sedekah tah asal geus datang ka sedekah bae merengket istighfar mah atuh teh ziarah ka kuburan badara rek gitu tapi coba ziarah ka adik ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we sakena nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu kolotrakan mah teh eta nu gede anu kolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik kitu anu nilaina gede mah tuh ngagepok tilo kadeng kos aja pengen di kantongna tilo kadeng eueuh nanaonan kadege ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare teh bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema nah ieu urang kamari menang 72 juta alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim pakaiana 2 truk alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa anu nuturkeun sodako dibawa ka ditu 20 juta ternyata horenganan masih sangat membutuhkan bayangkeun ku urang ku ari
teu boga imah boro-boro pakaian imah ge eueuh dek dahar hese nu dibutuhkeun naon cekula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajo pasak dagingan beseti tari masak berarti kan tari masak karena sebab naon dibere beas atupan butuh sulu butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus rada garing-garing alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman beasna yang tadi oper kaditu sangat membutuhkan terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama lupa bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang adenge donatur masuk itu kapan ento di ditu mah emang di dieu gitu di dieu mah gitu tah proposal ngabangun nah pondasina dipoto pondasi batu emang teu nyahoeun gitu atuh kan kerja sama jeung DPR na bloon kan DPR na baheula teh mah kuari mah leuwih parah aduh ya Allah ya Rabb eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae nu henteu bae urang belajar jujur di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala dipersilakeun untuk donatur deui poe ieu jang menambah-nambah naon kitu ngaranna cocoba teh Allah kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake bajuna cikulagen nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan calana sletingna teu jalan deuk nyalana naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk eueuh kancingan ya ieu mah deres ge resep urang aduh kancingannya dihareup di kancingna ieu mah meureun siap pake nu geus kieu meureun ya ieu keur carita kitu nu layak pake tapi eta ge teu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayangna eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula nah ieu jeung minggu selanjutna anu keur bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu nah ieu nu keur penting mah langsung urang dituna langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko ka sasaran-sasaranana masyaallah nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidafil bala kitu para jamaah begitu datang di dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bunga heunana luar biasa
sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing ka mana balik anu aya keneh imah sapotong makanya nu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar. Iya kan, masya Allah luar biasa. Sanajan geus dipersilakeun balik deui, atuh kamana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana. Seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dunia teh hina, mobil hina. Tuh ya pakaian teh hina, jabatan teh hina. Lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang. Ku Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna. Nauhidkeun ka Allah, asal ti Allah, diurus ku Allah, balik ka Allah. Eta teh lain bicara tapi kayakinan. Lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah, balik ka Allah, enteng hirup. Asalna urang ti Allah, aya nu ngaayakeun Allah, geus aya dihirupan nu mere hirupna ge Allah. Salila hirup sehat nu mere sehat Allah. Digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah, kadang teu puguh teu karu. Gering tanpa sabab. Haju cagerna ge kitu ke. Ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayankan ku Abah naon ya geus pasrah we sakena teh mah geus lain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ieu sapira puskesmas obatna gering eta kene nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas aja kos kita tuh batuk eta asma eta guys aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ya geus jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya atuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing Abah balik nurutnya na ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saaya-aya tuh darurat itu jara ge beli ka puskesmas teh geus lah asa bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jeber rada ngeunah ini ji bener oge cakira terus isuk dan minum deui apa sekaligus baik paling obat ini cak nama permen meureun atuh overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah masya Allah bener kiai cak bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah
aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kuda nih waduh dia boleh geus berobat geus wow kadieu bebeakan mun aya umum ieu mah cenah naon garang tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh sagara sambil bujang kaget geus obat nu paten mah geus teh cokoteun guyana ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung guyana dilaksanakeun di inum sat bray ci jangeuna ini awak coba saya tenang kan dia bujang kaget tuh loba habak sama kan dia oh atuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cak yana ngomong kieu mun ti kamari meureun teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah dari meakeun harta heula sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nu geus kadieu-kadieu tu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan tah bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beueung aduh tadina meureun ngadarcap ejo sia mah haan kurang ha hulu ulu ejo eta kos kitu tah ejo ieu kumaha geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus dah segera prokol ini coba ge ku prokol enggak prokol di obat warung cek cenah ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajureup besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadengeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ye tungtuna aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kula ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener aja kula mah pesantren ka Banjar pan macul di Banjar macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala geus lah sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata meureunnan besi makan ka lain deui nah kabelah dina terus ngagedean di pondok teh bengkak meunang meureunnan bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu ya kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter geus segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres segala pindah dokter ngagedean daerah akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh geus ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah
balik ka ieu teh harita kene barang rek dipotongna ku dokter Kamal teh lah udah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah Bu nanaonan sek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta guys ada ku ibu dirawatan guys pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah masya Allah koneng terus di bawangan saya kuasa atuh ibadah digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun set dia guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta guys Bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung ditalian ku nyana guys kumaha nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan ibu sok lalagaan mah dipukul mah gitu yes ditepak ku cenah yes Masya Allah alal haq udang subuh eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nu nyeri teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema nu nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng nah ti koneng uyahan terusan eta naon garang-garang bawangan aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi geus sabaraha urang ya alal haq di sabaraha urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh geus lain ngagede-ade paeh hampir jeung nyanana ya Allah tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus teu bisa can nyagerkeun mah Allah tadi kan nah inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede geus dibirit salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah baheula mah loba eta penyakit bisulnya merata eta bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul ya Allah tilu jeung cule maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur itu eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah tuh obatna teh naspro baena naon batuk naspro korek naspro kuring aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk diperlukan naspro ngena eta ieu dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah oh gula saya ira kos dieu gampang cek abah lain gampang ge geus ka dokter atuh dokter manu kieu moal bisaeun aju abah ka tangkal awi ka dieu tah aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah coba cokot bro jaloba ieu tukang geuning digesek-gesek ku abah sot nonggeng
waplok kali nah siap balik kali itu ulah kena coplok dikitukeun hees bareng di imah Masya Allah eta barang hudang plong bae eueuh nyerina dicabut kalaluan goreng nyaho kula tetangkal eta di handapeun tangkal awit eta naon ngaranna baheula nyaho eta paranti bisul Masya Allah lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya aja eueuh kakarak dek bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meunang ka korong aya tareka baheula tak kitu tapi lamun deuk kakarak dek bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal meme kalau mentis eta mungkin jasa eta ka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon lalu menjadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh geus bagus dan nya tuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu ieu hiji pasar ngalanjutkeun tentang praktek mencit kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu goer maqdur aleh makdur aleh teh artina anu bisa lindeuk hewanna bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung munding kampung sapi kampung lain embe leuweung munding leuweung sapi leuweung jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur aleh aya anu goer maqdur aleh leuweung satok kesit disebutna eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hulkum jeung mari nah sunah jeung wadah jae urat anu belah luhur lamun goer makdur aleh teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur eta mah di ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang gadinya kuari mencitna make naon nah ieu dicaritakeun di dieu mencit da ulah salah make alatna alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah ya hilu ribuhu maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megat
megatkeun hulkum jeung marina tawa hewan goyang makdur alih ku cara jarang ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus munding sapi kitu keneh onta kitu keneh contona kahadidin kawas peso golok menang nyieun tina besi teu naon besi ku urang dijieun peso dijieun golok berangkat urang ka seat sok nyahoanan sia kolot-kolot teh lembur seat masya Allah tampil ingin sia seat tuh ayo sia ngomong deui sia ye lamun cisoka cilongok tah cilongok citi ieu orang wajib terlembur sehat teh make ci padahal mah sehat aju babari ci sehat teh terlembur sehat nah atawa belah ditu kan naon kitu ngaranna pasar Ciomas teh pada rincang eta nyieunnan golok hayang anu hebat pangodokan siapa di pangodokan eta tukang nyieunnan golok peso teh baheula mah urang mun liwat tanya tang teng trong geuleting mah eta sih keur naon nyieun golok jaheut eta di pangodokan mah atuh geus teu kudu tang tengkong ya jaragonya nama besi dikeutkeun set mun besi bawa ka pangodokan jeung golok set dipaut doang masya Allah aju kumaha atuh teu kumaha jadi golok atuh henteu eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanan besi naon bae dijieun baju besi ku badan besi teh dijadikeun baju kurang eta ku sebab ieu bisa kumaha bae dimodelkeun ana teh di leungeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus logam naon bae emas dimple-emple perak dimple-emple besi berbagai logam ku Kangjeng Nabi Daud di leungeun Kangjeng Nabi Daud malah nanaonan deuk diipiskeun ku dijieun baju maka nyeunan baju perang ieu cetok perang asana lain cetok beureun nya ngaranna eta mah cetok mah budak angon ban paranti perang naon coba ngaranna helm sia mah heran helm bodoh datang ka kolot paranti perang coba cetok paranti ngangon helm paranti motor yes ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran
waktu bayaran barang hudang jam 11:30 guguran bae naik motor make helm kan datang pas kadinya adzan pohonnya na helm tadi buka langsung ka mimbar. Masya Allah tuh jelebas seserian kabeh pas inget-ingetnya nenek baca khutbah alhamdulillah helm tadi buka eta khotib bayaran teh kos kitu teh. Nah iya lamun tetok budak angon helm motor lamun ieu teh naon tudung wajah disebut teh naon ieu paranti perang tah ieu kan tah dah eta dijeunan ku Kangjeng Nabi Daud nya nama ieu naon gara-garana nurut beusi teh nurut mentak urang melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleusna beusi di leungeun Kangjeng Nabi Daud. Lah teu beusi nu sakitu teu asta ge di kitu-kitu jadi tih jadi leuleus atuh hate wa komo bae. Atuh langsung penting muncilak we sarwiti. Pepe kena berarti ya. Aduh masya Allah geus kikian bae tuh. Aya nu teu kitu tetep barang dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu. Asana eta tanu aslina mah tah. Eta layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Makanya dampe leles di Kangjeng Nabi. Dah kuari besi dijieun peso besi dijieun golok kena seket muhaddad abe sakaligus ayam segar harapkeun set peso mentak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula. Nah asal geus asah aya kulit ka dieu set dikitukeun heula kada buuk krek asal geus teurak kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set memeh ka kotok ka nyana heula kitu kan set geus ilahi kitu kene domba bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad set nu seukeut ya alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukeun peso golok nu seukeut nu hasin tambaga ge meunang zahabin emas dijieun peso golok urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso emas dijieun golok asana meureun muringkak bulu tapi coba di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa jelema kan saeutik ngan sakian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tatanjakna nage emas serba emas kabeh asbak nage emas ieu tempat miceun naon kadang-kadang klosetna emas. Lamun Haji Pendi datang ka ditu atuh geus saya mau ke WC dulu iya kunci kunyana atuh geus ditek-terekan lain ngising kabeh peso garpuhna sendok na piring kina emas haram ngan mah keur carita kemewahan dunia nyadakan boga kapal khusus kamar khusus kapal di kapalna emas tuh nyana geus ngasa bangga panghebatna dibanding jeung Indonesia mun naonan di urang mah lain eta pake jelema mas tono
Mas Darto. Jadi mas orang di pakai jelema dia itu mana tadi Brunei mah. Dia orang aja lemah pakai emas. Aduh Mas Kirdun ya. Emas. Tak misalnya emas dipakai di jen peso seket pakai mencit menang perak gitu kan. Kayu aya kayu anu teas model kayu nusok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan keanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nusok dipake itu di rel kereta api bau tambah kahujanan keanginan kukumah eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai. Dipaku ge teh paku nu mileh ngagenyai eta mah. Masyaallah. Kokos tangkal kalapa di urang baheula. Eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung, itu diantep. Geus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah, kuari ngabangun, ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu da sabaraha taun. Baheula mah kan kitu. Nah, eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung dirimbas. Rimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbasna. Eta kayu kalapa, masyaallah. Tah aya kayu bisa pake masjid kaya ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula. Teas genyai tak eta bisa pakai mencit kayu kosobin awi hinis sementara kurang dikitukan sak sing ada tah asal geus dikitukan tah nyeun hinis biasana awi hideung trek laikeun kadinya geus ulah make golok kadituna kurang dikitukan set angkat kan tak eta seukeut. Besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana. Oh mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok, make hinis mencit manuk mah. Cara nyieun hinis ulah kieu ye awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun. Tah pantek set kelaikeun rendeung dikitukeun potong ke atas itu. Atuh aya make cara naon ge atuh. Teu ye. Kosobin hajarin batu. Make batu diseuketan ku urang. Batu biasa. Dibentukeun supaya seukeut. Teu masalah. Ja eta ge anu sok pake nyeuketan eta batu keneh bae Pak. Nu sok pake nyeuketan golok teh. Batu pangasahan atau lain sok muter teh gerinda eta batu kene baheula mah kan kuari mah dibesikeun jadi tendina kita jadi gerinda baheula mah batu diseuketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian sujud kaca seukeut halal basah halal mencit hewan anu bisa ditaklukkeun ku urang cara alat nu pake mencitna teh anu seukeut mun besi geus dibentukeun peso golok anu seukeut kitu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seukeut halal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseuketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan make haram
Wasinan make huntu haram. Ya manuk dikitukeun kurang set geger. Haram ke huntu atawa huntu anu coplok. Misalna aya jelema huntuna sajengkal. Misalnya ye calingan sajengkalnya na, mau ajuku manehanana atau coplok sorangan, kurang diseketan huntuna, seket huntu teh seket. Di awak kurang menurut ilmu kedokteran, nu paling teas adalah huntu. Huntu teh pang teas nu aya di awak kurang, bakal dibandingkan jeung benda-benda lain huntu mah teas. Coba baik coba atuh huntu lamun teu teuas deuk kumaha ngadahar dagingna. Deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang. Wah, eta berarti ku hebatna huntu. Mantak daharna 40 gayeman. Abdi alus. Jadi urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40. Iba lain pan set budak tuh gayem-gayeman deui tah eta nu ngarusak mah kitu tah engke pankreasna jadi rusak ususna jadi rusak dibere huntu urang teh teu ngagayem nah eta teu alus bagus ge kawan 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teh rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya urang guari boga gading gajah kan teuas gading gajah disukutan pakai mencit haram atau tulang maung kun tuas tulang maung seketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah numentak teu meunang make kuku lantaran langsung Kangjeng Nabi nyarita ma'an harodam wa dzikra Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zupra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar teh Kangjeng Nabi laysa sinna wa zupra selain huntu jeung kuku teu beunang ku Kangjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin teh barang daharna tulang geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun dipake mencit ke jin neuleukeun waduh makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu jin eta jin nyana teu resep mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin mun ku urang diurus pakai kipa diusapan kebal-kebal aya jinan eta kadaharan jin tah engke kurang dikitukeun ngaroko bae urang teh make kipa tah jin ke nempel kadinya set diome urang kebal-kebal urangnya jadi jin ji atuh coba bae ge deulekeun jelema anu ngaroko make kipa kos jin atuh aja kos jin da oh komo nu pipa nu panjang nu bodai subadai kieu aju cing bol deh kan di dieu teu make kopiah nya make kaos hidung kieu urang deulekeun nganya ji kita mah jin atuh emang jadi jin tadi nama kasurupan doang kasurupan bari menjadi jin asli nah mun aya kiai ngaroko make kipa jin eta
Cenah pan kiai ge osok atuh kipa aing mah lain tina tulang. Itu teh rahasia pribadi teh. Jin eta kok kitu. Daya tulang teh beurang pake mencit. Lantaran cek Kangjeng Nabi tulang eta kadaharan jin. Geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kedua Habsyi. Urang Habsyi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu na ka kuku. Geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir. Baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipake mencit. Kuku jelema atawa kuku hewan sarua bae. Ulah teu beunang. Ta eta cara mencit. Hiji kudu make besi atawa naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang. Asal nu seukeut bisa pake mencit, bisa pake mutuskeun hulkum jeung mari halal. Tapi lamun make besi anu teu dicekal ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekal ku jelema pepencitanana haram pos ayeuna pepencitan teh pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram. Nya mentek sing ade ku hari urang masuk ka restoran sing ade urang ayeuna lamun meuli daging lah maningan urang mencit sorangan bae. Meuli daging sakumaha hebatna Australia misalnya saha nu mencitna di Australia. Cenah jelema agamana Islam apa kafir. Sedangkan mayoritas kafir. Pan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitanna urang mun teh nyaho haram. Urang ku ari ka Bali, di Bali mayoritas Hindu. Henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna. Atawa urang manggih embe geus pencit. Di hiji daerah nu mayoritas kafir. Ya embe tapi nang mencit ya di deuleu ku urang hulkumna pegat marina pegat ieu mah halal ya ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukum. Tapi lamun urang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam halal kan gitu. Atuh ku di restoran ieu urang ka Hindu ka Bali mayoritas Hindu di dieu teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba, daging hayam, sapi mayoritas teh Hindu haram. Kecuali aya khususnya restoran Ibu Aisyah muslimah. Eta mah geus eta halal tak urang masukna ka dinya. Mentak di Amerika mah di Amerika make label di Amerika mah. Restoran teh restoran muslim di Amerika mah sebab naon gitu minoritas Islam besi keliru. Jadi ieu teh restoran muslim. Jadi urang lamun kadinya geus teu sanksi deui. Lamun henteu make kos kitu haram teh di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen. Tuh aya urang lamun bulan puasa ka Amerika ka ditu. Nah, sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be. Ya ke Amerika tuh. Nah, di situ aya. Nya mun kopi muslim. Tah lamun restoran muslim. Tut aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim. Di Belanda komo di Belanda mah. Ya Allah. Masya Allah tes di budak. Gitu. Atuh sapira Belanda. Tah deket Cikupa ka Katu eta. Orang Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda. Di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba. Coba ge ke Belanda ka ditu. Urang obrol bisa bahasa Sunda. Kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol tah ditanya ku kula. Ditanya, "Where you come from?" Cikula. Itu English dong. Ceknya nanti Belanda lah ceknya. Terus how long itu kan? Aing mesti pajar teu bisa ku sia.
atau besi pajar bisa. Jadi sanksi kan sia tah. Praktek cakna. Abdi ge di Bandung. Ya boleh jadi bahasa Sunda ya. Mohon sia abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui aya ka Bandung deui nuju Ameng we. Pan paseh amat ya budak. Bahasa Sundana atuh resep jadi di Bandung mah. Saeur kerupuk jadi di Bandung mah peuyeum segala. Ayo atuh segala sambal raos. Yo. Aing kadung make bahasa Inggris tadi. Bahasa Sunda aja bule bahasa Sunda Belanda. Bareng teh jeung kula terus lumpang make bahasa Sunda be. Tapi kadang-kadang aya nya nu kacaletot nanya. What is this? Jawab. Kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang. Lamun hebat eta kan hampir teu kajawan. Atuh teu kajawan nama bahasa Arab. Kula di Madinah baheura jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab, ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab. Make bahasa Arabna bahasa Arab sakolahan teh kesel aing ngadenge. Kesel. Nyaritakeunana teh lah. Nyarita segala kos kitu lah. Kos gua sih dia gede sakolahan eta ge Inggris kos kitu. What is to me? Cangkel teu kadenge isi asa kosum. Hah? Ya, teu bisaeun moga kitu. Aing puyeng bahasa. Jadi geus ulah kadengean tah eta bahasa Inggris lamun masih keneh kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat. Mantak Gus Dur jaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak paseh bahasa Inggris. Sebab naon masih keneh uga eueuh tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat paseh bahasa Inggris. Geus teu kajahoan kuciwas. Eta jalma jeung Bill Clinton nya tuh ngobrol. Sahat cuma bisa ngobrol ditonton ku sadunya. Biasa bae ku jagona bahasa Inggris. Paseh biasa. Artinya paseh teh kan Inggris teh aya Inggris, aya Inggris kitu Amerika, Inggris keneh, aya Inggris New Zealand. Eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung, aya Sunda Cianjur, aya Sunda kitu Cilongok anu hebat, aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kos kitu geus beda-beda naon cara-carana. Nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae kos Arab urang ngasang bahasa Arab Mesir beda, kemudian Arab Baghdad atuh beda, kemudian komo ka Iran maka itu Persia geus lain Arab deui, kemudian ayeuna Arab Turki atuh beda komo atuh Turki geus lain eta Arab keneh tapi lain teu beda deui jeung Mekah beda deui jeung Madinah Arab keneh tapi dialekna lain deui. Urang ka Mesir Arab keneh tapi kok lain deui, Yordan Arab tapi kok lain deui, da lain-lain bahasa-bahasa teh jeung Arab aslina. Tuh Arab aslina ge kan beda-beda, aya anu ningratna, aya anu setengah, aya anu kampungna Baduy. Itu beda. Nah, urang ngadenge bahasa urang Pandeglang. Ayo ka Baduy kan kayak gitu. Sakapeung mah hayang seueur urang gitu. Bahasa Baduy kos gitu tapi resep. Sakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos gitu teh. Sakapeung mah greget. Nah, ieu bahasa-bahasa tah kos gitu ya. Nah, ieu balikan deui carita soal kitu pewencitan sing hade eta urang. Sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat. Tet iki jasupeun tah hewan kadinya digedrukeun haram. Aya nu digedrukeun baheula mah kitu berat tah. Aya dipencet bari mah ieu na kitu bae diasupkeun huluna kadinya dijagal sup digiringkeun plak angkat deui plak angkat deui plak aya nu tilu sakaligus tilu dikitu geblek haram pencitan haram. Nah, hayam lamun hayam makan muter hayam. Model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna. Tah, eta teh kapan mencitna? Apa teh perusahaan? Aja perusahaan anu Cina misalna. Atuh kapan mencitna ge lain 100 200 pan sapoena ribuan.
atuh lamun mencitna gitu 1000 bet sengkleh kan aya mesin ya hayam tah ya hayam taruh-tarurun ka handap set muter ka dieu set di dia alat mencitna asal datang ka dia jreg asal datang ka dia muter sorangan cadat jreg dijieun alatna seperti eta diproduksi di kucina jadi geus turun ka handap sok geus nang mencit tah aya deui alat geus buluna geus kalaluar geus buluan atuh ngaranna ge diproduksi tah eta kos kitu mencit tah ieu turun hayam di luhur digiringkeun ka dieu ka handap celek ina muter we gitu datang ka dieu grek keputer deui datang ka dieu turun kos pabrik we kos sosotan gitu kos sosotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu mencitna ka dieu turun haram terus ngentek anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka emakna kitu keneh tarabna salah ulah ka jeung teh ceurik cenah hayang cikeun ulah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang sia ngicikeun bah sekali-kali atuh beli chicken tak eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabeulina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali chicken anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi chicken Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan si eta boga eta mah halal berarti kan masyaallah tuh ya iyalah si hade urang carita tinggal ieu bakal dicaritakeun falau kutila bimusaqqalid wah beuki rame ka ditu mun aya hayam dibabet aya hayam manuk ditembak atawa dipanah ieu jangan lewatkan minggu depan. Lah ngabesan bae gitu.